Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Simkuring ayeuna aya di leresan lokasi Talun. Ayeuna urang jalan-jalan kurang eksplorasi deui Sumedang lewat jalur anu pinggir. Janten wargi-wargi ayeuna bade lebet ka kota Sumedang tapi ngalewatan jalan pinggiran sanes lewat jalur utama. Ieu teh tah ieu kantor Desa Talun paling leresan kanan tah ieu ya, kantor Kelurahan Talun. Di dieu oge aya baso parwi kanggo patokan paling payun pas leresan bade belok kanan. Bakso cengek Mas Parwi tuh. Tah bakso dan mie ayam eta. Itu leresan masuk lebet ke daerah Talun. Nah, kapayuna orang lebet ke jalan Kebon Kol. Jalan anu biasa nama lamun lebet ke waktu lebet non anak-anak sekolah SMP masuk sekolah biasanya padat datang terus biasanya di hiji wilayah hiji wewengkon anu aya sakolana biasana pas lebet sekolah atau napi pas bubaran jalan teh janten macet ya temotos janten kewajaran lah nya sana hal anu aneh sareng orang oge sebagai pengguna jalan nya kedah papada sabar kedah papada paham bahwa kondisinya nya sapertos kitu gitu. Tah ayeuna teh ieu masuk ka jalan Kebon Kol pamit lepat itu pas Kebon Kol acan nya ieu teh Kebon Kol warga margi simkuring kapungkur di SMP hiji lebetna ka jalan Kebon Kol namina teh sanes sepeda aya engkolnya kebon engkol sanes namina Kebon Kol duka ari kapungkurna mah ngenten disebat Kebon Kol ngenten kapungkurna aya kebon engkol gitu mangga eta mah pada anu wargi-wargi anu apal pertosannya komen tah paling kiri ieu SMP hiji paling kanana rumah sakit Pakuwon rumah sakit kedua gitunya anu sering dikunjungi ku anu hoyong ikhtiar sehat saatosna rumah sakit umum daerah rata-rata sok ka Pakuwon rekomendasi teh atau saya nambah pikiran atau samantawis urang lebet deui ka kota. Nah ieu jalur alternatif pamit ya mah wargi teu lebet jalur utama tapi masukna kayak ke pinggiran gitu nya jalan-jalan beurit. Tah ieu di kantor dinas PU. Oh, Pak eta geunan ya. Oke. Jalanna masih diblokir teh nya margi malam siga aya acara di Sumedang teh. Ayeuna teh sasihna ulang tahun Sumedang wargi. Janten nuju seueur event acara anu diayakeun ku pamerintahan Kabupaten Sumedang. Kemeriahanana gitu nya. Tuh umul bodas Bang BJB serbut-but oge but jualan tuh hotilas panggung tuh ya portal jelas panggung budaya sih kayak panggung acara budaya
kah gitu wargi nembe alun-alun teh mung nya kitu teh ari nu namina enjing-enjing mah tangtos henteu sarame pas naon namanya teh pas siang gitu kumargi ari wayah kieu mah kan aktivitasna benten aktivitasna aya nu berangkat sakola aya nu berangkat ka kantor ayeuna urang nyanak jalan pinggiran terasnya ayeuna urang ka jalan pinggiran oke urang masuk ka dieu ieu teh jalan naon ieu wargi aya nu apa ieu jalan naon kela ieu jalan naon tuh aya seratan Jalan Raden Sadikin. Oh, Jalan Raden Sadikin tah wargi itu Polipayuna teh kada ka Gunung Puji sareng seueur kape-kape. Tah. Di dia aya Ladiva Hotel. Jadi wargi anu bade nginep samentawis tiasa di Ladiva Hotel. Ya kapungkur aya tukang bubur mutilasi samang naon tak kapungkur di paling kiri tadi tah Palihpayun ditutup Palihpayuna aya kantor kejaksaan sareng gedung dewan DPRD enam ada mah kadinya kurang belok ke kiri we nah paling kiri ya Bumi Artis namanya teh Uci Sucita artis dangdut di Sumedang parantosna teh Ocha aya nu namina teh Uci Sucita Ocha Uci cara raketnya dinami orang Sunda orang Sumedang walaupun salah sama sanes Ocha Rosa nya mung Ocha mah panggilan nami geget tuh tingali ada tempat emam ke jalur kota deui warginya ke dewe kiri we tuh biasa katingali kan ku wargi-wargi yen hari enjing-enjing di Sumedang moal tebih ti anu kahiji anu sakola barudak sakola SD, SMP, SMA malih kuliahannya kumargi ya kok termasuk caket-caket ka Unsap Universitas 11 April sareng UPI kampus Sumedang. Enten di Sumedang teh aya kampus anu sering di ieu nya nu rame gitu. Oge barudak sekolah SMP, SD, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, TK nya sareng seueur anu naon namina teh lari olahraga anjing tuh tinggal di seueur olahraga ayo mung saukur jalan-jalan kaki aya oge anu lari itu lari na ngepot gitu nya gaya-gaya lari benten-bentennya wargi aya anu ngepot lari teh aya anu gagah lari teh aya anu nyereke beng-beng lari teh macam-macam. Nah paling kanan aya kantor Pegadaian cabang Sumedang. Nah paling kiri di dieu aya aya naon teh gending gedung gending eta ieu sok diangge kangge naon namina teh anu nikahan acara-acara event selain nikahan ya oke event-event seperti musik kepungkur mah nya itu sok didarinya tuh siapa anu urang pencet deh iya aya nu murag jadi ka segala cus-cos. Tadi dia oke aya steak daging steak paling kanan kamayana masih kene itu ya kamayana aja. Oh the warpeng tuh warpeng paling kanan tadi
jembatan Pasifik pabrik kantos di namina teh di carioskeun nya ngeunaan jembatan Pasifik. Tah aya nama urang eksplorasi jalur-jalur beuri teh nya wargi sana jalur utami. Mari di jalur utami mah tos sering kok abdi di eksplornya aya nama urang ngaeksplor jalur-jalur beuri. Jalur-jalur jalan-jalan kecil aya naon wae di lebet-lebetna. Pilih wargi-wargi penasaran Sumedang teh siga kumaha cenah di pasisian jalan-jalan pasisianana gitu nya. Rame malih wargi di pasisian langkung rame dibanding jalur-jalur naon namina teh jalur-jalur umum kota di tengah langkung rame. Tuh lembe hoyong bersihin heula di pareman heula. Tah ayeuna wargi di dia aya S2 SD. Aya di antawis wargi aya anu kantos sakola di dieu anu palikanan ya SD Sendang Raja anu poli dituna ge SD Cilengkrang. Tah di dia aya tahu terkenal tahu Pak Idi. Tah paling kiri wargi tahu Pak Idi. Tuh paling dituna paling tuh nu payun itu SD Cilengkrang. SD Cilengkrang. Tuh warna biru. Janten aya 2 SD. Eta margina ku pusing kuring disebatkeun ya jalur emang jalur anu lumayan sibuk karena kumargi seueur merangkali sekolah anu berangkat. Sok mah enak kan hampir setengah 7 nya. Setengah 7 jam-jam sekolah. Tuh tinggal seueur tinggal abring. Nah, balik kanan hilap, balik kiri aya Gria Sumedang. Terus aya Domino Pizza sareng gacoan, mie gacoan. Balik kanan. Dunkin Donut oge aya mung Dunkin Donut mah ayana di jalur utama bypass ditutup paling kiri ke pamit mah hiji waktu lah urang eksplor ke palidinya nya jalur utami bypass. Nama urang ka jalur dia heula. Ieu paling kanan biasanya sok macet pergi di teu wargi. Margi di paling kanan di dieu tah jalan eta. Aya sababaraha sakola anu semacam kompleknya di dinya teh. Masuk komplek teh maksudna seueur. Aya SMP 5. SMK 2, SMK hiji tah di darinya ngariung janten tumplek pami pas bubaran sekolah atau nanti pas angkat sekolah tuh dia suasana ngararangkat sekolahna da can rame pisan ayeuna mah masih sikana ka tawis lancar lah sakieu mah itu padat teuing. Ayeuna urang ka ditu nya urang tembuskeun ka jalan naon Anggrek Bulan namina itu jalan anggrek wargi. Itu jalan anggrek bilih teh mah ya wargi nu urang anggrek. Absen Kang abdi urang anggrek. Oh kitu sok non tuduhkeun paling mana tah di menit ka sabaraha bumi wargi anu kalangkungan. Tah aya nembe kalangkungan Bangor non burger Bangor. Terus aya Yomar tuh Lazato. Nah itu jadi siga ngabsenan tempat usahanya. Keun nya sambil promosi. Mudah-mudahan saya sing saha wae anu nuju usaha rarame. Sukses.
Situ. Puskesmas Situ payuneun Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Paling kiri deui aya rekomendasi mie ayam anu raos bagi pengen mah detacan muka, berarti nyinjing muka nu kararitu nya. Tah paling kiri ieu aya ruko icalan mie ayam nu kararitu. Tah paling kiri teh aya mie ayam patur. Kaos wargi teh. Kalandep ku wargi-wargi Sumedang sebagai tuangan recommended. Teras deui urang maju, urang ngililing ka Departemen Agama warginya. Jadi aya wargi-wargi anu gaduh kepentingan, gaduh acara ka Departemen Agama tiasa jalanna ka Palidia wargi. Tiasa tadi belok kiri aya belokan saat acan tadieu nya aya tiasa oge lewat dieu nguntir gitu nya. Jadi puntiran sami wae ujung-ujung nama di kadinya. Pamit teh mah bade ka Depag. Di dieu aya naon sok kita di dieu teh aya ieu aya bade ka klinik paling leresan kanan klinik angkrek klinik dan apotek angkrek medika. Ya material paling kiri sarang ieu angkrek Regensi perumahan paling kiri. Ya. Tangke wargi teh ieu paling belok ka paling kanan eta teh jalur ka Bojong Inong. Tuh, paling kanan aya ke kampung Bojong Inong sareng aya jalan tol kita wargi. Kalangkungan ku jalan tol. Handap itu jalan tol. Gitu tah. Di dia oge aya nu namina naonnya Pol PP, kantor Pol PP paling kiri ke wargi. Kantor Pol PP. Wargi-wargi di Pol PP absen tuh saat Pol PP. Di dia paling kiri tuh. Kan disebutkan ku Depag deh itu tuh paling payun wargi tuh. Terus ketinggali gedungna. Gedung anu warna bodas. Bodas naon eta coklat. Eta gedung Depag. Caket Masjid At-Taqwa. Iya, masjidna itu Depag nu paling itu tuh. Tuh aya seratan Pengadilan Agama Sumedang. Iya, Pengadilan Agama. Ampun paralunnya saya ieu Pengadilan Agama seueur anu istilahna naon aya hajat amit-amit cerai kitu nya kadarinya Pengadilan Agama. Tuh aya bendera koneng anu ngantunkeun biasana bendera koneng. Kali kiri Gang Usin. Ayeuna tos aya sabaraha urang wargi-wargi urang anu ngantunkeun kitu nya. Urang mahnya wargi didakeun ku sim kuring. Satu acan ngantunkeun teh atuh dipendakan bagja dunya heula kitu nya ku rezeki ku bagja na kahirupan. Tenang na kahirupan. Ditebihkeun tina pahutangan gitu nya, hutang ulah karado hutang nuju gaduh hutang sing enggal dibereskeun ku ka piatna nonton video ieu hutang wargi enggal lunas gitu nya. Aya jalana anu nuju teu damang tiba-tiba disehatkeun anu kararapat Peryogi Arto seueur
digubrakeun rezeki seueur ti Gusti. Da ieu jalur sekolah aya sekolah SMK Ma'arif paling kanan. Jadi rada macet seueur angkot nu eureun. Tuh SMK PGRI 2 nya paling ke kanan, terusan paling kanan. Tuh aya Glow Beauty Bar. Oh, di jalan kosmetik paling kanan ya. Dan sarame itu Sumedang wargi. Da ieu sitocan ka sebat tadi. Aya Yomart ieu. Saatosna ieu aya Burger Bangor tah. Burger Bangor Kang Denny Sumargo. Nah, paling kanan deui komite wargi mahasiswa Universitas 11 April. Tuh paling payun mentok ka SNS mentok. Langsung ka Universitas 11 April sareng SMK Informatika. Tah kitu we wargi dinten ayeuna explore samantawis. Dicekapkeun sakieu we heula. Kayak orang explore dari daerah-daerah sanesna. Beli wargi aya isulan daerah mana deui? Komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.